lamun perhitungan masih kena untung rugi ambruk dunia agama mah ambruk aja kuku. Sebab naon? Sebab do diuji dengan berkat jeung berkat. Haji, emang teka tahlil. Tahlil ke mana? Kan mang anu maot. Anu mah maot. Henteu lah. Eta riheul apa? Emang gunang itu mah haji henteu. Teka buru. Tahlil teh orang susah. Nu paehna susah. Paeh nu sugi mah ti asar kene geus nungguan. Yang penting tahlilnya, babarengannya. Wah urang ka ditu. Baru geus kajahoan jasa. Kajahoan jasa. Ulah jieu ka dieu sia biasa bae. Nu susah mah geus mu tahlil ka dieu. Teruskeun bae ada paruyang hulu. Poe nu sugi mah tina puyang cager kita barang ngadenge ngariung di nu sugi cager. Padahal mah keur ngeureut. Ari ngadenge tahlil di nu susah keur sehat geureut. Bisa kos kitu eta. Ate masyaallah karing. Lempengkeun gerak ka Gusti Allah ulah aya perhitungan untung rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Luhur eueuh nu ngaluhuran sepanjang urang bebeneran neuleuh ka purwadaksi. Modal cinta ka guru urang anu ahli Allah dituntun ku guru supaya cintaeun ka Gusti Allah. Modal cinta berani urang ninggalkeun kangeunaan dunia, berani ninggalkeun kalazatan dunia, berani ninggalkeun karamean dunia. Dunia anu ku urang dikejar-kejar teh hanya tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tapi tipuan urang katipu, akhirat urang diabaikan, dunia ku urang dibangun. Diteangan melalui perdagangan, pertanian dan lain sebagaimana bisnis mana bae dilaksanakan. Sugih urang geus aya kasugihan, mobil ngebereleng, imah kitu keneh, tanah kitu keneh, perusahaan kitu keneh. Geus asa aing ditinggalkeun pae. Tanggung jawab. Lain ulah neangan dunia. Tapi motif neangan dunia sih ada. Jang berjuang ke Allah. Apakah jang itu memperkaya diri. Jang urusan agama. Apakah jang urusan kemewahan diri. Iyalah nu bakal dipertanyakan. Nah, ya sahabat muhajirin jeung sahabat ansor. Lain sembarangan sahabat sehingga dijelaskan di Al-Quran besi urang teu nyaho, besi urang mang-mang, besi urang teh bertanya-tanya. Walladzina amanu ari jelema-jelema nu ariman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu. Nu dibaca kurang amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Walladzina amanu jelema nu iman model eta. Wa hajaru hijrah ninggalkeun nagara Mekah. Ninggalkeun sanak famili. Ninggalkeun perusahaan, ninggalkeun hewan-hewan, teu mawana naon nyalametkeun agama jeung deuk ngaluhurkeun agama, berangkat ka Madinah. Wahajar teu ngaliuk saeutik-eutik acan. Sugan nyaah kana dunia teu, sugan nyaah ka keluarga pamajikan jeung anak idah, sugan nyaah ka perusahaan teu aya. Hiji bae Allah berangkat ke Mekah. Haju datang ke Madinah nadi terek sesenangan lain wajahadu fisabilillah berjuang ngaluhurkeun agama Allah nyawa taruhan. Wah. Iman, hijrah, jihad.
ngeunah di akhirat di dunia teh ngeunah modal iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah berani ninggalkeun kampung halaman anak perusahaan berangkat nu kadeuleungan Allah jeung Rasulullah hijrah datang ka ditu geus siap ya na mentalna jihad perang jahadu fisabilillah saeta disebut sahabat muhajir walladzina jeung jelema-jelema anu ngungsikeun narima kadatangan sahabat mati Mekah segera ka dieu ditampung ku kaula daharna di kaula imah di kaula dahar di kaula bendet di kukumah ge kumaha ngus ayu urang babarengan awal wana soro lulungannya besi dagang tah modalna besi tani tah kitu lahanna besi hayang pamajikan kula boga dua pilih kemana nu hayang Masya Allah ilalaga walladzina awaw wa nasar sahabat Ansor nyaritakeun tentang kaluhuran sahabat muhajirin nu hijrah ti Mekah ka Madinah jeung sahabat Ansor anu narima kadatangan jelema-jelema sahabat-sahabat ti Mekah ka Madinah ditampung ditulungan bareng hirup ulaika humul mu'minuna haqqan etalah jelema-jelema anu mukmin sejati mukmin beneran masyaallah kan cacak-cacak sahabat muhajirin jeung sahabat Ansor Islam wallahu alam tapi ku Allah geus dibuat sedemikian rupa jelema nu tanpa pamrih eueuh deuleuh saeutik-eutik acang kana dunia hiji we Allah muhajirin jeung sahabat Ansor ngahiji kumaha eta ulaika humul mu'minuna haqqan mun hayang nyaho eta lah jelema-jelema anu mukmin secara nyata bener jelas secara mukmin sejati haju engke kumaha eta ku Gusti Allah di akhiratna lahum maghfiratu wa rizqun karim nyana bakal dibere maghfirah yakni surga Allah geus tamah geus dibukakeun lawang surga teh geus teh ditutupan saeutik-eutik acan wa rizqun karim bil jannah hayang naon bae geus aya nu baheulana teu pernah terbersit saeutik oge kana dunia dijual nyawana pake ngaluhurkeun agama Allah berani berangkat di Mekah ke Madinah ninggalkeun sagala-galana Ansor siap untuk menampung sahabat-sahabat muhajirin teu pernah aya kana dunia naon nu kahayang maneh naon nu dibutuhkeun ku maneh akhirna seperti keluarga perang babarengan nyana ngaluhurkeun agama Allah ialah mukmin sejati mukmin nu beneran nu di akhiratna lahum maghfiratu wa rizqun surga terbuka hayang naon bae di surga aya dibere ku Gusti Allah yakin ke urang tinggal macana bae urang mah hijrah teu ulah-ulah baheula kuari ge sarua bae ulah-ulah tidak hijrah perang ngalawan Belanda ngalawan Inggris kuari urang ngalawan kahayang urang geus hese deuk ngaji bae isuk-isuk ka Cilongok pabeulit rasa pabeulit jasa aya anu aya urusan anu aya urang tungtungna kaberangan ya Allah aya nu isuk-isuk atuh teh mah isuk-isuk ya warenganan deuk di udag-udag eta tuh kan terus dia nu ngomong tuh debt kolektor ya Allah ya Rabbi Gusti pabeulit amat dek dilempengkeun ka Gusti Allah boga anak hiji yes ya anak guys ulah mikir aduh kajeun batur anu jadi di dunia kajeun batur anu jadi pejabat lah kajeun batur anu jadi siapa hiji masantren ulah kasih si kagigir masantren titik ngaji ka Allah bae geus abah nu ngamodalan satungtung aya abah keneh sia geus ulah kumaha ngaji pokona mah geus ulah balik-balik geus puguh abah baheula teu betah di pondok abah ge dipondokeun ku kolot teu betah geus bah menang sabulan balik bulan siap balik
atuh pan meureunanan uyah mati luhur ka handap bah. Sia sok segala ngomong uyah segala naon. Hah, geus ulah kasih si kagigir geus. Hiji we Allah. Kajeun, engke urang berjuang di jalan ieu bae. Kajeun batur berjuang di pemerintahan, batur berjuang di kitu urusan-urusan lain. Geus sia mah berjuang ngaji. Urang dikitukeun ge geus harare. Hese geus apa beulit bae. Bah. Lah masantren bae mah keneh hese bah. Ngunaon itu? Mang Anu ge balik masantren ngojek. Siapa deuleu da si ngojek tolol teh budak. Ju dagang ge dagang kangkung teu laku-laku. Atuh anak abah emang ridho mun kos kitu. Mulai. Kumaha sia bae saya boga pandangan. Terserah ieu mah negara demokrasi. Aduh, Gusti Allah. Jeung kumaha tuh? Buku sia deui kumaha? Sekolah mah bah lah, matingan kieu bae pasantren waya sekolahan. Jadi mudirun bah. Modelan geus mudirun. Saya ngasup ka mana? Aya yayasan Asupendia. Al Karunia, Al Jahannamiyah. Tah eta bae bah. Terserah tuh sia aja boga pandangan ya sia-sia nu ngalaksanakeun kitu bae bah. Jadi kan orang agamana aya, kaduniaanana aya. Nah, eta gitu kan ngaranna ngajegang. Ngajegang teu geus kitu ngaranna. Lalaki ngajegang masalah coba wewe ngajegang. Deuh. Bolong bisa. Ayo. Udah kita berjuangkeun anak pesantren bagaimana endap-endapan. Padahal make di akhirat teleukeun jelema nu masantrenkeun anak tok. Geus ulah ka mana saya ngaji. Abah memperjuangkeun berjuang perang can wayah. Perang di henteu di Indonesia jeung diulah-ulah. Geus abah mah memperjuangkeun maneh bae. Lillahi kalimatillah jalan monok pesantren. Ulah bebeja ka saha tungtung abah aya keneh. Geus ku abah di modalan. Abah mah hitung-hitung perang fisabilillah. Geus, sadar. Hayang sabaraha duit sia sebulan. Hayo. Kos kitu bae ge geus harare saja. Aya masantrenkeun anak, gerahkeun bae ka kiai cenah mah kiai segala rupana kadahar-dahar. Oh, udah. Jeuh, lakon kumaha? Budak Badung biasa, sekolah henteu ngaji henteu geus kumaha kiai bae dua. Umur katiluna alhamdulillah kieu nu kahiji mah jadi insinyur, kadua jadi berhasil ieu mah budak masyaallah rada idiot mah mun kesanakeun ka kiai bae. Agama da kumaha majuna nu hiji Badung. Anu hiji deui geus ulin mah luluh. Anu hiji deui bodoh ja sebi idiot. Deuk kumaha majuna agama. Da anak teh tilu. Mu budak pinter ieu. Waduh. Geus pasantrenkeun nu pinter mah ku aing. Palar Quran, palar hadis, palar segala rupa. Agama maju. Nah, sia nu idiot sekolah sia kitu. Itu tuh. Cek mana atuh eta mah di sekolah kan moal naik kajeun geus pokona mah. Geus bae dibayar guruna habak kan geuna betaheun deui nya. Endogan-endogan geus di kelas. Guruna kitu lah dibalik. Berarti kan lain naon? Oh, orientasina duniawi kan berarti. Manusia untung rugi kan kuat. Itu pernah nyeritakan pemikiran anak berpikiran kan orientasina karena keuntungan akhirat. Itu pernah dunia mesti tinggalin dunia mesti tinggal. Padahal dunia mah geus diatur ku Gusti Allah. Haju ulah sekolah kayak lain ulah. Urus sekolah sanu urusan negara. Bener kurang niatna. Menjadi lurah kena lempeng perjuangan dan jadi lurah nah jadi camat jadi bupati dan lain sebagainya supaya benar-benar karasa ku urang teh. Oh, ieu pemimpin aing. Sedangkan kan kiai ge cak Imam Jalaluddin Rumi deuleu kehidupan para ulama. Si ieu diaku ku masyarakat, si ieu kurang pengakuan, si ieu mah teu diaku. Padahal ilmuna sarua, Quran keneh, hadis keneh dan lain sebagainya. Engke aya Imam Jalaluddin Rumi nyaritakeun. Tetapi pengakuan umat si ieu mah kiai aing, si ieu mah setengah, si ieu mah lain. Eta teh kadar hatena. Kadar hatena lain kadar ilmuna. Nah, ieulah coba berangkat cek Imam Jalaluddin Rumi untuk mengetahui jati diri masing-masing. Coba aya naon di diri urang. Nah,
berjuang ngaluhurkeun agama Allah lamun lain dicekal ku para mukhlisin yakni aulia-aulia Allah kandas di tengah jalan eta kon depan ki qodiiyat teh sanggeus manahanana berjuang jadi qodi perang sageusna perang rada kaseret peperangan Islam saat eta nyana langsung dipenjara dipicet terus dipicetna baheula makan ka gunung picen dinya nyana ibadah bae terus begitu dipicen balik deui ka nagarana geusna balik deui ka negara nentang nu ditentang ku nyana ngan hiji doang sebenarnya mah naon ieu perpajakan negara tentang ku nyana terus perang akhirnya nyana ditewak dicacag maot dicacag lain maot mis dicacag rela cak nyana terketahui diri kaula dicacag ku musuh lantaran kula memperjuangkan hak demi keridhaan Allah jeung Rasulullah demi Al-Qur'anul Karim berani kula dicacag tapi seungitna kan luar biasa perguruan universitas kitu ingat kitab Asy-Syifa kitab naon dibaca ku ari dibaraca ku ulama kitabna sadurlia mau tadi dicacag kos kitu bae jaka BG imam mujtahid di palenjara atuh memperjuangkeun agama teh sakumaha cak Kangjeng Nabi bae percis kos nyekelan ruhak bae cekelan ku urang panas tadi cekelan ku urang pareum ruhak ku ari urang nyekelan agama Islam di Indonesia geus bae lain ruhak ni setrum ku ari mah beneran Masya Allah karim. Nah, ieu gambaran sahabat muhajirin nu ikhlas memperjuangkan agama Allah. Sahabat Ansor ikhlas memperjuangkan agama Allah. Sehingga eueuh sekat antara muhajirin jeung Ansor. Sauyunan hirup teh ialah mukmin anu haq lahum maghfiratu wa rizqun karim. Surga. Tinggal urang nurutan ku ari naon nu bisa diperjuangkeun. Mendak dina thariqah mah tidak thariqah saenggeusna urang usul geus dibere ku Gusti Allah cahaya yakni geus aya nikmat ibadah ulah cicing lain aju cicing berjuang sekemampuan anu berjuang di alam dunia ahli thariqah berjuang sekemampuan urang mampu berjuang melalui pondok pesantren urang berjuang melalui dakwah mimbar urang berjuang bisa di perdagangan dagang urang bisa berjuang melalui itu birokrasi berjuang melalui birokrasi kepemerintahan urang bisa berjuang teh melalui musik berjuang melalui musik asal geus usul sebab musik na ngan sakadar alat doang kaditu mah geus ditinggal itu penting jelema beunang hidayah ka Gusti Allah kos kitulah di thariqah lain haju cara ricingnya. Nah, lamun cicing biasanya untung rugi. Ahli thariqah geus lain untung rugi. Geus lain memperhitungkan bayaran-bayaran nya berjuang agama kena luhur. Posisi di mana bae bila perlu jadi presiden, bila perlu jadi pengusaha, bila perlu jadi naon bae ayo berjuang. Lamun geus eueuh nu kari itu di alam dunia wallahu a'lam. Untung masih kene aya kene nyelap nu kos karari. Lamun perhitungan masih kena untung rugi ambruk dunia agama mah ambruk aja hukum. Sebab naon? Sebab nu diuji dengan berkat jeung berkat. Haji, emang teu tahlil. Tahlil ka mana? Kan mang anu maot. Anu mah maot. Henteu lah. Eta heula bae. Emang gunung itu mah haji henteu. Duh, teu kaburu. Tahlil teh horeng susah. Nu paehna susah. Pae nu sugi mah ti asar kene geus nungguan. Yang penting tahlilnya, babarengannya. Wah ulah ka ditu. Baru geus kanyahoan jasa. Ulah jieu ka dieu sia biasa bae. Nu susah mah geus mu tahlil ka dieu. Teruskeun bae ada paruyang hulu. Poe nu sugi mah tina puyang cager kita barang ngadenge ngariung di nu sugi cager. Padahal mah keur ngeureut. Hari ngadenge tahlil itu susah, keur sehat, geri. Bisa kos gitu eta. Ate, Masya Allah, kari.
lempengkeun gerak ka Gusti Allah ulah aya perhitungan untung rugi. Nikmat biasa. Coba ku saya jelema bebeja ka pamajikanana moal ka masjid moal berjamaah. Emang urang hujan. Oh atuh ulah ka beusi teu poleset naon. Oh sauyunan teh jeung pamajikan. Sauyunan kalah tuh poek hujan ulah sok ka masjid ka. Tapi jelema ngalabring bae tadi hari penimah teh. Pemajikan di kamarana berjamaah. Kita jadi di mana? Berjamaah. Hujan, kajeun lah hujan ge leuwih gede meureun ganjarana. Terus loba jasa tah. Miliknya ka salakina. Tah. Batur mah hujan ge berjamaah bae. Tolol teh jelema nu berjamaah. Goblok jasa ngisi-ngisi aing bae. Tah lain gaguga edan nyarekan anu berjamaah goblok teh. Tolol sakeuna teh. Hujan mah hayang mula berjamaah ngisi-ngisi aing bae. Pan aing mah deukeut ka masjid. Jadi pamajikan ngomong ke itu jelema jara rauh ge nya hujan tapi berjamaah bae kakak deket tuh siapa sok ngomong gitu pan tadi mah bener kak geus poek hujan ulah sok ka masjid di situ pelesen eta kos kitu tah aturan makan jadi bais batur nu jauh ge sakitu hujan berjamaah bae kok aing henteu kuduna makan kitu ieu ge batur nu jara rauh ngaraji kok aing mah nu deket henteu aturan makan kitu. Ya mah lain gitu kan, gua roblok teh hujan-hujan berjamaah mah tolol. Eta si nu tolol nu berjamaah kan nyana. Sok dibalik we. Nah, eta teh urusan berjamaah. Urusan berjuang ge sarua bae kos. Walladzina amanu min ba'du jeung ari jelema nu iman sabanda nu tari heula imanna jeung hijrah ieu mah tingkatan kadua tingkatan kahiji mah tadi tanpa pamrih ketika tita hijab burakan nu kadua mah kapan batur ge salalijahnya nu matara renang bae ngurus-ngurus heula nu aya di Mekah nguruskeun heula pertanian nguruskeun perdagangan nguruskeun heula keluarga nyana mah teu gegeuraan tenang tapi tetepnya na hijrah nama wah jaru datang ke Madinah da geus jelas ye hijrah teh adogan berjuang wajahadu ma'akum jihad nyana ge babarengan jeung aranjeun wahai muhajirin jeung ansor ulaika minkum eta ge sarua bae termasuk golongan aranjeun kana bae wahai muhajirun jeung ansor masih keneh ngan tahap kedua. Tingkatan pertama tadi istimewa luar biasa. Tingkatan kedua hebat ngan di bawah anu pertama. Biasa silih waris keneh bae. Datang sanajan lambat tapi datang. Sanajan lambat hijrah tapi datang ke Madinah. Guys. Eta silih waris. Sahabat muhajirin hirup babarengan jeung sahabat ansor ketika sahabat ansor maot hampir menang warisan ya Allah. Sahabat muhajirin maot nyana aya titinggalna sahabat ansor menang warisan muhajirin maot ansor menang warisan ansor maot muhajirin menang warisan. Sebab naon eta? Sebab agama. Berarti agama lain lalagaan. Iman, hijrah, kemudian jihad, sarua, sauyunan, sampaikan ke menang silih waris. Tapi disalin ku ayat wa ulul arhami ba'dhum maula bi ba'd. Wa ulul arhami ari nu ngabarogan rahmi zaul qarabati yakni ieu mah patula patalina eujeun nasab ba'duhum aula bi ba'd sebahagian leuwih utama kana sebahagian deui dina waris dina tibatan silih waris bil imani wal hijrah al mazkur fil ayatis sabiqah anu tadi silih waris
kulantaran urusan diniyah agama. Tapi ku ari mah aula bi ba'din ba'duhum aula bi ba'din ku sebab qarabat. Geus ayat ieu nyalin kana ayat nu tadi. Tadi mansuh nu ieu nasih. Sebab ieu geus aya catatanana fi kitabillah dina kitab Allah yakni Lauhil Mahfuz. Hebat jasa Kangjeng Nabi baheula. Sakumaha anu diceritakan ku Ibnu Abbas, akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ashabi. Ngadulurkeun Kangjeng Rasulullah di antara para sahabat jeung sahabat, kemudian wa warisa ba'dhum min ba'din. Biasa silih waris. Ya Allah, datang ka turun ayat ieu wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd. Fi kitabillah mentak eta urusan silih waris dina agama disalin ku silih waris soal kakarabatan. Di satu kuari ayat itu teh naon kitu ngaranna ayat anu tadi ngan sakadar ayat tekna doang tetapi pelaksanaanna geus disalin ku ayat nasab. Kuari mah anu berjalan silih waris urusan turunan. Ya jelema kawin ku sebab munakahah kawin menang warisan. Anak ku sebab aya bapa jeung emak menang warisan. Itu keneh mama, itu keneh uwa sebab turunan ieulah kuari mah ngawaris. Dat aya jelema nini umur 80 tahun. Sugih jasa. Aju nyana kawin jeung budak ngora. Masya Allah, umur 22 tahun. Fahara jasa, keruajeuna ganteng gagah. Harapan budak ngora lah moal kebal ge paeh kan gitu. Paeh nyana ngawaris kawin deui kan mantep. Ya Allah, ya Rabbi kawin jeung nini. Geus gue nyana disabaran satahun can paeh keneh paeh. 2 tahun can paeh waris sial jakira teh. Aduh, irahe Gusti. 3 tahun can paeh keneh paeh. Panjang umur ya nini jangan nyana aya kira ente be nyana ngaracun mah ngan biasa be damai bae ngan harapan nyana kan kos gitu harapanna lah mal kebel kajen hukuman moal mal kebel geus lah 3 tahun can paeh kene malah jagjag tadi nini sebab kawin jeung nu ngora ka bawang ngora meureun tadi nini ya Allah biasa make legging segala ya Allah ya Rabbi tadi kira-kira di blow rambut lagi ambo SKJ biasa ya Allah ya Rob kau 4 tahun kita sinu ngora teh budak ya Allah ya Rob katabrak motor bae teu laksana tah eta kos kitu tah untungna batu kan waduh ngapa penyeng balon bae teh meureun salila hirup nanyana Gusti Allah agung nasib deres balon ge aya anginan eueuh wan mah aduh Gusti Allah eta geus nasib bae nah kapan lamun kieu mah kawin jeung nini sabulan maot nini atuh kapan menang warisan ku sebab nikah awe kawin jeung lalaki meunang sapoe 2 poe pae salakina atuh meunang warisan bae ku sebab nikah. Geus teu kudu hese-hese. Ya Allah ya Rabbi, komo anak mah meunang warisan jasa. Salakina pae ninggalkeun pamajikan, ninggalkeun anak ngan anakna awewe kabeh. Atuh kapan eta adikna, kakakna salakin atuh meunang sarua bae. Lamun kurang kajen kumaha ge jeung dulur mah teu bisa lepas, bisa jauh sebab naon atuh silih waris. Ajupan kitu ngawalian deuk kumaha. Ulah keneh salakina maot, kemudian ninggalkeun pamajikan, kemudian ninggalkeun anak awewe kabeh, ai eta teh di bagian tah adi salaki, kakak salaki, bahkan aya emakna keneh sih. Oh, ayeuna batuh teu taya kitu ah. Pangheula da dicabut ilmu faraid. Ketika ilmu faraid geus dicabut, berarti geus deukeut ka kiamat. Wari mana jelema anu ngahajakeun hayang maroid.
Kamari ieu mah zaman almarhum masih kena loba nu maroid. Kuari mah teu kadenge, si anu maot maroid teu kadenge. Si anu maot maroid teu kadenge. Geus bae. Jadi paroid bagi berkat bae. Lain kitu agama mah. Nuturkeun Al-Qur'anun. Datang ka kuari horenganan harta teh ngajadikeun fitnah sok jadi jurang pemisah. Boro-boro jeung deungeun-deungeun. Sarumpun jeung sadapur bae urang teh sapejit keur masih keneh sararusah mah beu sareneuk saigal sapihanean hiji rokok ge babarengan jeung dulur barang kakak melejit wah boga kesempatan di pabrik waduh luar biasa dagang limbahna eta curug ka adina pohara jasa curug teh ka adina cak aing ge sia nuturkeun aing sama tengah jeding sih gas sia aing geus dijadikeun jurang pemisah harta teh padahal mah sapejit teu wauh kuari mah nu jadi kakak kanjuna jadi lantaran mobilna mewah imahna mewah ku batur diagung-agung dikaya-kaya dipuja-puja diraja-raja dulur teu wauh. Ieu mah di ditu, ieu mah di Vietnam. Kos kitu eta mah. Di urang mah teu paling ge, paling berbau-bau Vietnam. Kos kitu eta. Kamari mah kamari, ieu mah keur carita sapeujeut bae. Masyaallah, kacai jadi saleuwit, ka darat jadi salogak, sareneuk saigal sapihanean lantaran jadi dulur. Barang kuari jadi DPR, teu nyileuk sabelah mata. Tewauhan kadulur teh berarti jabatan DPR sumber fitnah. Beuh kamari ieu mah sia dulur aing, ieu batur aing, ieu sobat aing, ieu karib aing. Geus jadi bupati kuari. Teu wau saeutik-eutik acan hating tah geus bahasa hating tah. Bahasa hating tah bahasa mana tah? Hating. Teu wau saeutik-eutik acan. Mun eueuh hatingan rada deres ieu mah hating. Masyaallah geus teu wow. Beuh kamari mah babarengan jeung urang geus barang jadi bupati geus teu wow. Berarti jabatan bupati eta jurang pemisah antara dirina jeung masyarakat. Jadi lain ti kuari orang ti baheula nu mantak aya permintaan ge ti kaum-kaum hartawan, ti kaum-kaum nu mulya ka Kangjeng Nabi. Unggal kami kadinya maneh anjeun Muhammad keur babarengan jeung nu miskin jeung nu palalakit kami ribet asana deuk kadinya na wayahna coba usir heula sakedeung kami deuk asup kadinya Kangjeng Nabi hampir ta eta teh fitnah berarti geus tu jadi sumber fitnah teh hiji harta nomor kadua jabatan datang ka kuari tah mah kos kitu gede teuing bupati mah RT. Aduh, kerjaan jadi RT mah biasa bae. Waduh, bareng jadi RT, Masya Allah. Ngomong lagi, siap tuh sopan. Emang aing naon pan aing teh raja di dieu. Ampun, raja koang-koang. RT. Gusti Allah. Aduh, Masya Allah. Aduh. Tah eta teh jurang pemisah nu kos kitu teh. Tah kuari ge kiai teh anu ngadeuketan nu kos kitu mah aya jurang di sarua. Bangsana tak kiai ge. Pan kiai mah kuduna beuki luhur, beuki tawadu. Lantaran nu di deuleuna teh kiai mah pare. Di mana-mana pare teh kaluhur can aya bener can aya eusian. Di mana geus eusian tungkul eta pare. Di mana ngacung deui berarti tah kos kitu teh. Ieu ge kiai asal anu tulak cangkeng bae ngacung teh. Pare gambung teh. Kiai mah tungkul. Ulah asa aing. Berarti ilmu nu aya di kiai teh dipake takabur jurang pemisah ilmu. Profesor mah jeung doktor jadi jurang pemisah ge ku ilmuna meujeunna. Emang paranti na tama, emang tama jadi suluh neraka ieu bakalna. Ai kiai mah pan kiai mah lain deui. Urusan akhirat kok jadi takabur. Nah ieu kiai ge dibere ilmu teh lain beki deukeut ka Allah, beki jauh ka Allah, ilmuna bakal jadi siksa.
fitnah teh dunia jadi fitnah, jabatan jadi fitnah, agung ilmu jadi fitnah. Nah iyalah sumber fitnah nu mantak ulah Muhammad ulah didengi kahayang-kahayang jeung permintaan-permintaan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Mekah kos kitu, anjeun mah anjeun bae jeung nu palalakir jeung nu miskin sok anjeun bae eta mah geus jelas imanna ka Allah jeung ka anjeun itu bacan jelas. Nu mantak Kangjeng Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum ya Allah wa yusayyi'u janaizahu wa la yahkiru faqiran adqa'ul faqra aswa. Kangjeng Nabi cintain resepeun jasa ka fakir miskin komo setelah ditegur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mantak kiai mah tetep bae kudu jeung nu leutik bae asal kiai geus berpaling kuari kanu gede nu leutik ditinggalkeun moal kebel deui kiai dinonaktifkan. Kiai kudu leutik kiai insyaallah diondang ngariung ku fakir mah duh waktu jaga waktu barang diondang ku nu sugih mah waktu ge diaya-ayakeun bisa dengan bisa cenah mareng geus gampang itu mah dibadalkeun bae ka nu sejen. Waduh lantaran nu kadeleuna RP mah geus tinggal ditungguan we teh kieu kos kitu mah moal kebal deui tah ieu teguran ti Gusti Allah. Alhamdulillah Kanjeng biasa deui stabil deuna. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd kitu kene fitnah-fitnah nu tadi dicaritakeun teh fatanna kami nyoba ceuk Gusti Allah ba'dahum ka sawareh manusia bi badin nu mulya dicoba kuno hina nu sugi dicoba kuno fakir nu gagah dicoba kuno lemah. Maksudna dicoba kuari kumaha cara menghadapi situasi baheula mah situasi dakwah Kangjeng Nabi antara iman ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi teh heulaan mana nu mulya jeung nu hina nu sugih jeung nu fakir anu gagah jeung nu lemah nu mantak bian qadimnahu ku kami ayeuna mah ceuk Gusti Allah teh ieu dimusabaqahkeun dilombakeun diheula-heula ilal imani kana iman dicoba heulaan mana antara nu mulya jeung anu hina imana ternyata heulaan nu hina heulaan mana anu sugih jeung anu fakir ieu imana ternyata heulaan anu fakir heulaan mana coba nu boga wawasan nu boga jabatan jeung jelema biasa-biasa horenganan heulaan jelema biasa-biasa panderi jelema nu marulya mah percis mun urang ngabangun masjid di lembur. Urang ngabangun masjid di lembur variasi jelema teh aya nu sugih-sugih di lembur urang bae nu setengah sugih aya anu handap mah pohara sambutanana surak lagi luar biasa setuju anu sugih mah setuju geus kasieun nanti heula ketika cek panitia teh kumaha ku urang kuari mah lamun ditulis make kelas kira-kira kelas 1 kelas 2 kelas 3 1 juta teh nu pake setuju kabeh tinggal nu sugih ulah kitu sedekah mah besi teh ikhlas geus kasieun nanti heula bae lah atuh sadatangna bae sedekah mah sok make tulisan-tulisan kos kitu geus ulah pokona samerena bae nu fakir mah setuju bae nu susah mah setuju bae nu sugih nu teu setuju mere ngider kuari RT kawan nu fakir mah nu 100 nu 200 nu 1000 nu 10.000 sabogana nyana be geus indah jasa tuh nu sugih mah mere leutik isin mere gede hook ya bujangna didinya kemana bapak Pak Haji aja tadi naik motor bener sih ya je emang terjauh dia pengen ngider jangan jadinya tadi naik motor padahal mah aya di handapeun balik
nyiksa awak coba aya RT ngider aya di handapun balena naonan coba ye nyana ngintip RT geus berangkat hakara kudang deui nginum teh botol blonde coba kaeta nu sugih kepergok heuh aya he diarep-arep cek nyana di kamari bisa nu sugih mah geus kitu bari kenal di masjid ieu keramik kurang sabaraha kurangna atuh jak geus kumpulan kabeh mah kurangna 100 meter deui hayu bae heulanan kayak ka kurangna Pak Haji pokona kayak kurangna Pak Haji geus hayu bae heulanan batur mah eta gampang sakit 100 meter ieu nyana naekeun geus beres tinggal 50 meter hayu teruskeun heulanan Pak Haji tinggal 10 meter deui lah aing mah kagok 10 meter mah sararia bae heulanan kayak aing mah nu gede atuh nu leutik henteu nu gede henteu eta nu sugih di Vietnam eta Masya Allah nu pakir apa sekarang itu siap boga duit boga duit tanaga nu pakir Masya Allah ayo nu sugih ya Allah iya masa kadar lolo banget sok aya nu kitu aya nu teu bae nu sugih iyalah baheula dicoba ku iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata heula anu pakir batan nu sugih heula anu hina batan nu mulya heula anu lemah batan anu kuat iyalah fatanna ba'dhum bi ba' maksudna liyaqulu wa haula'i manallahu alaihim min bainina lantaran nu sugih tinggalen kuno fakir ketika manehana nandek iman ka Allah jeung ka Rasul teh aya gengsi anu mulya teh kapiheulaan kuno hina ketika deuk iman teh aya gengsi boga rasa harga diri kumaha aing ke lamun aing iman teh merencak pakir tuh nya nuturkeun urang jatungtung nama tapak embung-embungna nu sugih dikitukeun ketika nu gagah dek iman ka Kangjeng Nabi geus aya terbersit di jero hatena mangannya na kulantaran kapiheulaan kuno hina engke cak nu hina teh beusi diomong tuh tungtung nama aja nuturkeun urang pang embung-embungna nu gagah nu mulya nu sugih diomong kitu embungan ceulina ngadenge kos kitu lantaran ku embung-embungna gengsi dipasangkeun daripada ngadenge omongan kos kitu deun teu iman aing nu sarugi teh kos kitu masyaallah naudzubillah min zalik wa min zalik ngagugulung sugih ngagugulung mulya ngagugulung jabatan akibatna kufur nyana teh ka Gusti Allah Gusti kahalangan ku dunya ku jabatan ku mulya eta lah nu ngajarikeun jurang pemisah urang indah jasa lamun aya nu sugih bisa ngahiji di lembur jeung nu susah ayana naon hayu silih bantu asana indah jasa lembur teh bersinar mun aya pejabat di lembur eta teu kahalangan ku jabatanana jeung masyarakat ngahiji be manehanana mah padahal mah nya teh jenderal nu sabenerna padahal mah kapten sabenerna mah tapi ketika babarengan jeung masyarakat mah biasa bae padahal mah nya mah besekda padahal mah nya mah bupati tapi ketika babarengan jeung masyarakat biasa bae padahal manehanana mah kapolres tapi begitu ke masyarakat biasa bae eta indah jasa hirup kos kitu cuma lain kitu Pak dait ngana sia nulu-nulu ka aing pan aing lurah goblok teu budak deuleu meureun lurah aing ieu deres sama lurah mah hai ka mana sia ka ditu Mang Haji Mang Haji kiai deuleu meureun aing kiai di dieu teu ka deuleu Gus ya menta rokok tuh jare tungtungna eta kiai blon eta kiai Golkar nu lain Golkar moal atuh kajenting hayang 1000 hayang moal menta lamun lain kiai Golkar jakula masarardih ku ari mah aya pangajian di masjid panggungna gede diayakeunana ku para kandidat beres bae ai prak beres kiai-kiai dihareupeun panggung ai prak aya orkes di dinya eta kiai kunaon cara ricing bae cek nyana kesempatan emas je tol atuh balik atuh kiai aya kos kitu mah atuh cek nyana pan can sasalaman can dibere ongkos belon beta
nah iyalah Kiai Golkar teh kos kitu taram teh apa Kiai kos kitu nyai mah aja gila ngeliat Kiai kos kitu ya tah Masya Allah teboga harga diri jibara duit sih di ongkosanana 100.000 naon hartina 100.000 500.000 balikin ka bakso beak buku 1 juta cara 1 juta ya Allah naon hartina 1 juta otakna kudu diseuseuh tak Kiai kos kitu itu masalah gua ada aya kos kitu balik geus ulah kudu sasalaman cenah teu boga duit lempar ye cenah capek tumungan sia kunaon ka dinya ya kula mah sedih jasa kula di watak macet aya naon eta oh ja itu mah kiai mah lulu ja make udang-udang di dituna aya anu keur masyaallah happy keur nyanyi si Iteung ya Allah akibatna nu sararugi jeung anu gararagah teh ngomong bariin karmanehna lamli alkibat liakulu ulai manallahu alaihim min bainina ceuk anu sarugi jeung ceuk anu maruli apakah nu palalaki eta nu ku Allah dibere nugraha ieu na dibere pituduh dibere hidayah heuh law kana mahum ilaihi hudan masabakuna ilai lamun kalakuannya na pagaweannya na iman teh eta teh aga jadikeun pituduh atuh moal kapiheulaan aja urang mah mun nyage nya na meunang hidayah moal kapiheulaan urang mah urang sugih mun nya kos kitu teh bener atuh moal kapiheulaan pan urang boga jabatan mun nya kos kitu teh bener hidayah moal kapiheulaan pan urang mah gagah ye ulah dianggap nu hina teh kararitu teh meunang hidayah andai kata eta hidayah kami moal kapiheulaan ngomongna kos kitu kan ngabacok kami eta baheula tadi Mekah teh kos kararitu tadi Mekah andai kata kuari aya di lembur urang eta teh seseleran urang Mekah baheula kulawan jadi kararitu nya baheula percis kos di lembur urang teh yo mun eta kos itu bedah teh moal kapiheulaan cenah eta teh bener kos kitu teh kurang eta gengsi nya lantaran geus aya jurang pemisah ti awalna fitnah cek Gusti Allah kunaon kararitu ngomongna alaihissallahu bi'alama bisyakirin apakah teu nyahoun kitu Gusti Allah ka jelema anu salalukuran ka Gusti Allah leuwih uninga ka jelema anu bersyukur ka Gusti Allah sehingga Allah nuduhkeun ieu mah jelema hina bersyukur ka Gusti Allah dituduhkeun ku Gusti Allah lemah bersyukur ka Gusti Allah dituduhkeun ku Gusti Allah atuh jelema congkak takabur ku harta jadi takabur teh dituduhkeun ku Gusti Allah ku gagah takabur teh dituduhkeun ku Gusti Allah ku boga jabatan takabur teh dituduhkeun muakin acak-acakan ka ditu Masya Allah nemantak ieu urang ulah nyaritakeun zaman baheula zaman buang kawarah tama atuh zaman Kangjeng Nabi mah kuari nu Quran geus dimusabaqahkeun Quran geus dijelaskeun berbagai media ngajelaskeun tentang Al-Qur'anul Karim ngaran mabok mah ngaran zinah mah ngaran judi mah ngaran maling mah eta teh geus lain rahasia deui ngaran riba mah tapi pan geuninganan di masyarakat urang beuh nu zinah ambalayah nu mabok ambalayah lain cerita masyarakat deh pejabat balik jam 3 karaokean mabok lain lalaga doh cenah nyanyahoanan bae kieu teh ka mamana ge atuh aing mah bisa disumpah nyaho jasa emang babarengan jeung kieu deuk bareng deuk henteu lah pokona mah wah ai kitu mah cenah bareng jeung kieu ai pokona mah deuk bareng deuk henteu nyaho jasa bawa nama aing make kumis palsu make jenggot palsu milu ka BSD ka ditu milu karaokean nu nyanyi teh apaan aing eta teh ye nu karaokean teh bisa didelek ku aing DPR aya sabaraha geus aya di kantong aing PNS anu mabok PNS anu balik jam 3 geus aya di kantong aing dek modar aing je emang aing teu nyaho kitu lah sakat teu nyaho tah nu nyanyi nu sorana bagus teh nu kamari malam minggu teh emang saha atuh teu nyaho aing ge sing hade besi aya nu sosokna kos aing para DPR para pejabat sing hade tah nu kumis aing make kumis biasa make janggot ieu atuh nyaho jasa muku wari ditulisan ku aing nyaho jasa
beneran orang PNS nu balik jam 3 kamari karaokean teh ka sesengitan anak aing nyaho sesengitan anak aing nyaho ieu teh sesengitan teh sesengitan anu nyaho mun kudu dibejakeun mah ulah kaget nu ngaji kuari teh nyaho jasa ieu Masya Allah ieu sesengitan Herfresh nyaho jasa urang kaler tah mah beneran nyaho jasa nu urang belah kulon saeutik nyaho jasa Golkar ya mah terus terang bae Golkar sesengitan waduh luar biasa istimewa jasa naon ieu sesengitan mah lebejakeun lah ka sesengitanana ka ambe waduh nu ieu kieu nyanyina aya nu ngeunaheun aya nu henteu nyaho digagalendotan ku awewe nyaho mabok nyaho jasa cenah nyahoanan datang ka imah aing ku aing dibejakeun manya kudu dibejakeun di dieu mah ya atuh aing bajar batur beureun ieu mah dibejakeun so teh ulah-ulah rakyat nu nyekel nagarana model kos kitu nu nyekel nagarana model kos kitu mantap tinggal urang ngadoakeun bae mudah-mudahan para pejabat dibere hidayah ku Gusti Allah ulah jadikeun jurang pemisah eta jabatan jeung harta teh Allah Maha Kawasa toel Gusti ja eta teh bapa nama Ki Haji nyanana ge geus jadi haji umroh sabaraha kali sebenarnya mah nyaho jasa Gusti pangoelkeun ka pejabat tah DPR teh eta lain rakyat bae wabeh acak-acakan kunaon ieu horeng seseleran baheula ulai manallahu alaihim mim bainina lu kitu horenganan anu dibere anugerah heuy lamun cacak-cacak nu kitu hidayah kami moal kapiheulaan ja kami teh kapan sugih harta aya di kami maya kapiheulaan ku maneh jurang pemisah harta heuy mun kos kitu hidayah moal kapiheulaan pan aing mah boga jabatan jadi jurang pemisah baheula ieu mah baheula kunaon ku ari jadi leuwih kedek Masya Allah alaihissallahu bi'a'lama bisa kiri tinggal cek DPR jain mah henteu nu henteu ngan nyana ngambe mah geus nu henteu ge nu henteu ngambe mah nyaho nyana geus bahwa di lingkungan DPR teh kos kitu nu mentak urang mah kuari hayang jasa nyieun perda jangan lempengkeun hukum-hukum jauh jasa henteu ai mustahil mah naon lantaran teu mikiran rakyat mikiranana nyana bae atuh mikiran nyana balik jam 3 tas karaokean mabok dan lain sebagainya deuk kumaha coba dah cenah kiai coba ambil diintrogasi datang ka dieu introgasi dibejakeun jeung sia-siana ke ku aing sia pan cenah kiai bu aing nu karaokean moal aing bisa nyanyi atuh walah kaget deh pokoknya besika ya sosok model gua nah sehingga ada siap mun teu lompat dicatet sia gua ieu atuh di Keramat Tunggak baheula atuh yang nyaho aja atuh di Keramat Tunggak teh kapan menta ka pemerintah teh saya ini kan kerja begini terpaksa ketika di sidang ayah saya sakit sementara saya tidak punya kerjaan hanya ini yang dapat saya lakukan jualan apem saya punya anak kemudian sampai sekolah masa depannya buram kalau tidak sekolah tidak ada yang memberi nafkah kecuali saya pekerjaan ini coba bagaimana saya mohon dialokasikan lain diberantas ke pemerintah eta Keramat Tunggak nama dieuweukeun nya nama dia selap-selapkeun di lokasi dialokasikan di mana cenah kiai di nelayan saeutik aya lain saeutik 2 etik di belah kota aya doh geus kuuluh di Jakarta mah tah eta teh tah nu kos kitu pan kudu diurusan secara praktis tak kudu diurus ku pemerintah tapi secara moral nu ngurus kudu wali di Keramat Tunggak lamun eueuh wali cicing di dinya nepi kumahaeun eta para WTS aya walian di dinya teh lain maksudna wali dek kumaha nya nama geus teu ieung-ieung ngan wali teh nalingakeun endek datang ka mana ieu budak dek kumahaan ieu nasehat mapan terus bae wali di dinya teh tah nahanan siksa jehe kuari lamun henteu aya wali di perhotelan dek kumaha coba Masya Allah
tanu matak pejabat anu mararabok jauh walinya hun dek datang ke mana ieu budak bebejana mah ngurusan rakyat di DPR lain ngurusan dan di PNS aya wali nyahoeun ngan dina hatena ngadoa ka Gusti dek ka pana lalaguanana ieu budak aduh teu kumaha walina sarua jeung nya wayah nyanyi-nyanyi wayah diuk di meja biasa ngan hatena nya ngadoa ka Gusti Allah mun eueuh walian nu kos kitu siksa turu je samarukan kumaha emang wali teh anu di masjid bae gampang wali di masjid bae mah leuwih gampang deui jadi wali di gunung bae tengah denge situasi jeung kondisi kumaha nu paling sulit wali tanggung jawab tuh di Keramat Tunggak hei wali tuh tanggung jawab di hotel-hotel jeleban lawan mesum zina dan lain sebagainya nyana cicing dirinya akur jeung batur padahal hatena ka Gusti Allah mun eueuh nu kituan tsunami sia tah eueuh nu berpikir ka arah eta nu mantak kiai di Golkar kiai di Golkar teh kade ieu teh nasehataneun ieu teh wali ngamuk sia makan kumaha nyanyi biasa wali mah weh no problem setik dibawa ke arah kos gitu supaya nyaho Indonesia teh lain lalagaan mun eueuh para wali di tempat-tempat judi di tempat-tempat kos itu wallahu a'lam nyana tetep noel ku cara nyana ngan encan dibere hidayah nu mantak loba jelema nu geus eleh toel ngobrol kembali kitu keneh nu jadi pejabat toel seetik hidayahna mah pandi Allah nyana nu nganasehatan ku kadang-kadang heuceurik eta tah menang ti waliullah ji samarupna kumaha aya pangajian di panggung mah babari jadi wali di masjid mimpin marhaba kemudian di gunung kemudian di leuweung atau emang jang dirina sorangan nu hese ge nu hese wali geus mantep kawaliana itah ngangon masyarakat tuh pamarentah angon ku caranya anak tuh pejudi angon tuh petani angon tuh masyarakat teu kanyahoan mun eueuh wali-wali nu kos karana itu wallahu alam di Indonesia kuari keur acak-acakan di negara tapi ketika diajak perang jeung Amerika kunaon atuh hayu bae mun lain ajakan wali moal bisa tadina salat teh judi terus ketika dok Amerika nantangan Indonesia engke ge wali naik hei siap nu pangheulana siap nu mabok ya atau emang mabok ieu nya mah siap kitu nya kaler kidul siap jakeunna teh kajian pae mangan sakali jeung geuneuh emang keur mabok peing ngeunaan itu keur teh jahona naon tah ieulah cerita wali lain di Indonesia be di Irak di Iran di Arab dunia wali-wali nu beratnya justru wali anu diberi mandat ku Gusti Allah tah dinu kos kitu dumantak tahapan-tahapan wali teh loba jasa nah ketika ditugaskeun rangkaianna sarua jeung organisasi pan kukula sok dicaritakeun kewalian teh nu mantak maot hiji ganti maot hiji ganti maot hiji ganti abdal salilana hiji raja wali citra kebon jeruk teh mah imamani 2 masjid maghrib mukhtar 3 kemudian kitu ayeuna mah autad 4 wali abdal 7 dan lain-lain sebagainya maot ganti ditugaskeun di mana mentek nyaho keberadaan di anu atuh nyana tugas kadang-kadang nyana nyekel melodi tang ting tang oh berarti Roma Irama wali merenya ya Karim kok jadi kadinya ya yang ngomong iya sih gara-gara orang Arab loon ye ahaulai ye jadi berarti harta jadi jurang pemisah memisahkan dirina jabatan memisahkan dirina mulia memisahkan dirina tah lamun geus teu kapisahkeun daek diuk babarengan jeung urang model kieu jabatan mah jabatan bae minggu aing ngaji harta mah harta bae minggu aing ngaji ngahiji jeung masyarakat ngulemah keur naik mobil mah ngomana ngaji ka Cilemah pan leumpang bae tuh boga kendaraan ding naik mobil atuh duit teh eueuh naik tadinya di ban
Masya Allah nyanaku dikitukeun alhamdulillah geus terus bae urang sih doakeun bae. Oh naik ka dieu tah jeung geus pinuh aduh didetkeun tah beuh eta hebat jasa sugih teh ya pake babantu jeung batu eueuh jurang pemisah Masya Allah luar biasa tah eta lah engke sabalikna sugih tawadu leuwih hebat tibatan nu pakir tawadu pakir bantu tawadu ge emangnya nama teh ditawadu ge geus kudu tawadu tapi nu sugih tawadu istimewa boga jabatan tapi jana tetep bae handap asor Masya Allah nu pangheulana ka sorga nu kos kararitung ke bakal gitulah nayelah cerita tentang fitnah-fitnah nu ngajadikeun jurang pemisah harta jabatan jeung kemuliaan sumber daripada fitnah. Ki Muhammad wa idza ja'aka allazina yu'minun di mana datang ka anjeun jelema nu hariman nu ngimankeun ka ayat-ayat kami nu agung jak Allah yakni nu palalakir teh pakul sampaikan ku anjeun omongkeun ku anjeun salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihir rahmah kasalamatan Allah kesejahteraan Allah muga tetep ka aranjeun kabeh Gusti Allah geus bastikeun kana zatna ar-rahmat ar-rahmat anahu sanyanya kalakuan manamila minkum suan sajelma nu beramal goreng bijalatin ku sebab bodoh aju sumataba kemudian tobat mimbadihi sabada beramal goreng wa aslaha amalahu matutkeun memperbaiki amalna hihi atuh pangeran Gusti Allah mah fa annahu ghafurur rahim Gusti Allah mah Maha Ghafur jeung Maha Rahim anu kamari teh harta asa aing luar biasa sugihna jadi jurang pemisah sehingga ngomong sadaek-daek kalakuanana sadaek-daek berarti nyieun kagorengan kitu keneh kamari keur jadi pejabat teh beuh kahalangan ku jabatanana teu kadeuleu kabeneran teh mabok aya di nyana marah aya di nyana segala aya di nyana lantaran boga kakawasan nyana ternyata horenganan eta teh ku kabodohan barang geus nyaho makana bener ku ngaji teh dibere hidayah ku Gusti Allah nyana tobat ka Gusti Allah kitu keneh nu mulya tadi nama kabawa ku situasi kamuliaanana teu meunang salah saeutik teu meunang salah saeutik cegekan nyana mah benduan nyana mah korenganan ternyata barangnya hok mah kuari teh horeng kos kitu teh kalakuan goreng nu kamari omonganana goreng nu kamari kalakuanana goreng nu kamari tingkahna goreng teh teh nyana beramal goreng teh bijahalatin ku sebab can nyaho bodoh sehingga dilaksanakeun barang kuari nyaho mah tobat ka Gusti Allah tuluy ngaberesan pagaweanana kumaha teh Gusti Allah mah fa annahu ghafurur rahim Gusti Allah mah Maha Ghafur Maha Rahim justru gedena hampura Gusti Allah teh jang nu salah anu teu salah mah teu kudu dihampura ku Gusti Allah ka sorga bae tah Ghafur Allah jeung Rahim Allah teh jang nu salah kamari mah pejudi kuari mah tobat sorga cak Allah dihampura ku aing sia kamari mah tukang zina kuari mah tobat sorga aing mah pangeran jadi ulah sieun-sieun kamari mah korupsi kuari tobat bikeunan deui nu aya mah ka ditu tobatna ikhlas teh jeung kaduhung sorga cak Gusti Allah aing mah pangeran lamun sia mun tayang ka aing ku aing teu dihampura atuh mana pangeran aing mah pangeran geus tu penting mah tobat ka Gusti Allah nyaan tobatna sejuta kali kesalahan langit kolong langit pinuh ku dosanyana Allah gede hampurana leuwih tibatan kolong langit pinuh langit teh kolong lah jeung langit aku dosa urang teh Allah leuwih jembar hampurana jeung rahmatna tibatan kolong langit jeung langitna geus pokona mah kataba rabbukum ala nafsihi rahmah Allah geus pastikeun rahmat ujianana ka jelema nu teu salah mah geus ulah dicaritakeun nu salah hampura ku Gusti Allah je enteng jasa nu mantap ke cak pejabat mumpung ora ja Allah mah maha hampura ieu ya selanan happy bae mending mun teu modar sia mun nu modar can kaburu tobat teu kumaha ya ka mana ngaji ya ortodok dak ngorang ngaji aja aing ka ditu ka puncak duit teu boga jeung aing hayu duit setan mah kudu dikasetankeun deui
emang setan ieu mah sapira riba geus urang kasetankeun deui cek naon teh daekeun dibake ka masjid duit bener mah hayu setan mah hayu jeung aing ya sih mah setan sarua si aing milu jeung setan ulah loba ngomong karena sesama setan tidak boleh saling mendahului ji atuh berangkat ka ditu geus sok ngaji pokona ngora keneh mah mendingan kieu bae geus ke sekolot karek ngaji ke sekolot kakarek aduh aing keur ngora cimplong aya di aing hotel aya di aing kumaha ya aing mandek tobat bebeja ka kiai asal geus sareng sadan kitu bebeja ka kiai Waalaikumsalam aduh kiai kudu mandek tobat ya tobat mah tuh ka Allah diampura moal emang penyakit naon baheula kiai itu bisa disebutkan ku sorangan baheula ka Gusti Allah emang naon ieu penyakit ada kiai pokoknya kula mah datang ka sesengitan WTS geus nyaho ieu si A ieu si B si C geus teu kasaliru deui nyaho jasa kula peureum ngambean awe liwat Subang ieu mah ya geus nyaho jasa kula peureum liwat awewe Seng Bandung ieu mah geus moal kasaliru kula peureum liwat ieu Karawang ieu mah kula liwat nu ieu ieu mah Kebo bener bareng dulu bener Kebo teh di Pandian tah mah tuh jadi ku geus nyaho-nyahona kula mah peureum geus kadeu tak kitu tak kumaha ku ari mun tobat atuh asal nyaan bae tobat ka Gusti Allah na lantaran Gusti Allah mah summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur deukeutan kiai menta jalan cara tobat nu bener kumaha kayak dituduhkeun ku kiai laksanakeun instruksi kiai di akhirat insyaallah lantaran urang percaya kana dauhan Allah kataba rabbukum ala nafsihi Allah mastikeun ka zatna memberikan rahmat ka jelema nu balik ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun ka tokoh-tokoh Mekah wahai tokoh-tokoh Mekah ulah kahalangan ku gagah kahalangan ku sugih kahalangan ku jabatan Allah maha hampura kamari ngomong-ngomong ulai sok sadarkeun ku ari mah kasalahan-kasalahan eta dianggap bodoh kulantaran bodoh Allah maha hampura sok geura tobat dinasehatan ku Kangjeng Nabi tarobat panderi nu sugih asup Islamna imanna panderi nu gagah imanna panderi nu mulya imanna tapi ujung-ujung nama buah barengan nu sugih nu susah, nu gagah, nu lemah, berangkat ilai kalimatillah perang ngalawan musuh Allah asal geus ngahiji nu susah jeung nu sugih, nu lemah jeung nu gagah, rakyat jeung pejabat deuk kumaha ge pasti menang bae. Al Islamu ya'lu wa la yu'la alaih kulantaran babarengan. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa babarengan. Nu susah jeung nu sugih bisa babarengan, nu lemah jeung nu kuat bisa babarengan, rakyat jeung pejabat bisa babarengan dalam rangka nanjeurkeun agama Allah Subhanahu wa taala menuju Allah anu Ghafurur Rahim bi barakati Ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.